Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah usalli wa usallimu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Hadratul mukarramin, para alimil ulama, para zuama, para asatid, para kiai, para ajengan, sadaya kesepuhan, bini sepuh anu kusimkuring dipihormat, hadirin kaum muslimin, hadirat kaum muslimat anu sami-sami hormatin simkuring. Puji sinarang syukur urang panjatkeun ka Allah Rabbus Syakur. Allah anu parantos mapari nikmat ka urang sadayana ti wiwit nikmat lahir tug dugikeun ka nikmat batin. Ti wiwit nikmat dunya tug dugikeun ka nikmat agama, utamina nikmat anu kalintang ageungna buktosna daya kajaba iwati nikmat iman, nikmat Islam. Salawat rabu salamna pamudah-mudahan dicurah limpahkeun ka paduka alam Nabi tertinggi, Rasul terunggul, revolusi dunia Islam, Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tekantun ka para sahabat-sahabatna, tabi'in, tabi'ina, tug akhirna dugikeun ka urang sadayana sepuh anom, istri pameget. Pamudah-mudahan sadayana sing kalebet, sing dilebetkeun ti reng-rengan umatna jungjunan alam nu kenging syafaat ti anjeunna. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kaum muslimin anu mulia, parantos jadi keyakinan dina kahirupan urang yen saestuna kahirupan makhluk anu ayana kapiheulaan ku eueuh tea, istilah ahli tauhid sok disebut tahdus anyar. Bongan ayana piheulaan ku eueuh, parantos jadi keyakinan dina kahirupan urang yen sanyanyana kahirupan makhluk anu anyar tea pasti setiap nu aya mimitina pasti aya tungtungna. Setiap nu aya kawitanana tinangtu aya akhiranana. Setiap aya awal pasti aya akhir. Aya waktu datang, aya waktu balik. Lamun urang sararea sepuh anom leukeun diajar napakuran kahirupan makhluk, diwiwit kahirupan jajadian nu rupa-rupa, kahirupan sasatoan mungkin ribuan rupa,
dugi kana kahirupan urang salaku manusia. Insyaallah kacida cukupna pikeun supaya urang jadi insaf. Lamun diajar mikir, lamun urang leukeun nikreuh ngeureuyeuh diajar tafakur. Nomawi geuning tafakur teh diparentahkeun ku Allah Rabbul Alamin. Ti wiwit manusia gebrol ka ieu jagat tina patuangan ibuna masing-masing. Tuluy eta orok teh ngagedean jadi barudak leutik anu resep heureuy, resep anyang-anyangan, resep ucing bancakan jeung babaturan-babaturanana. Masyaallah tabarakallah. Kabayang ku urang nuju mejeuna resep ucing-ucingan heureuy jeung babaturan urang. Di budak naik deui urang jadi dewasa, jadi para pamuda, para pamudi. Awak sakitu jag-jagna, sakitu segerna, sakitu lincahna. Cek bahasa kolot mah keur meujeuhna buta tulang, keur meujeuhna buta daging. Malah sakitu kararasepna, sakitu galeulisna. Masyaallah tabarakallah kabayang deui ku urang keur zaman jadi pemuda. Sajuta hayal aya di urang. Naik deui urang teh tina pamuda pamudi jadi kolot lamun panjang umur. Geus kolot naik deui lamun ku Allah dipanjangkeun umurna jadi aki-aki, jadi nini-nini. Lamun keur pamuda, keur pamudi sakitu kararasepna, sakitu galeulisna. Tah geus nyampeurkeun mah jadi aki-aki, jadi nini-nini, leungit kasep jeung geulisna teh digentian ku goreng patut. Jag-jagna oge leungit digantian ku rempo. Segerna ge leungit digantian ku lusuh. Di mana geus jadi aki-aki, di mana geus jadi nini-nini, ayeuna mah geus jadi sunatullah urang bakal nepi kana hiji waktu anu geus ditangtukeun ku Allah Rabbul Alamin anu sok disebut maut teh. Tah putaran hirup teh model kitu di alam dunia mah. Aya waktu datang, aya waktu balik. Kamari budak, kamari pemuda, kamari kolot, tah ayeuna mah geus jadi aki-aki, geus jadi nini-nini. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas dawu Allah. Digilir-gilir ku Allah poe teh. Aya waktu datang, aya waktu balik. Aya waktu beunghar, aya waktu sangsara. Aya waktu jag-jag, aya waktu rempo. Aya waktu geulis, aya waktu kasep, aya waktu goreng patut. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hadirin kaum muslimin di mana maot nyampeurkeun ka urang, ceuk urang naha beres kahirupan urang. Nah beres kahirupan hirup urang, jawabanana acan beres. Nah make kitu. Lamun seugma urang gubrak ieu jagat hakikatna ngarupakeun pindahna hirup urang ti alam rahim ka alam dunia.
Ta maot oge hadirin hakikat nama pindah na hirup urang di alam dunia ka hiji alam nu disebut alam kubur atawa alam barzah. Andai kata hirup ngan saukur sabalikan di alam dunia, secara moral urang bisa ngomong kacida teu adilna Allah Subhanahu wa ta'ala. Naon sabab make kitu? Sabab di dunia mah rupa-rupa jeung warna-warna. Bandungan ku ibu jeung ku bapa, aya nu maling, aya nu dipaling, aya nu maehan, aya nu dipaehan, aya anu beunghar, aya nu sangsara, aya anu salah, aya nu soleh, aya anu jujur, aya nu wadul. Tuluy hukum di alam dunia, aya anu bener, aya anu teu bener, aya anu adil, aya anu dolim, aya anu bener-bener negakeun hukum, aya anu ngajual beulikeun hukum. Malah hukum di alam dunia mah teu mampu pikeun ngajawab kana pangabutuh sakabeh makhluk. Lamun seug mah teu aya kahirupan saterusna sabada hirup urang di alam dunia anu mampu pikeun ngangeuskeun persoalan alam dunia nu teu angeus teh kalawan saadil-adilna atuh kalintang teu adilna Allah Subhanahu wa ta'ala. Matak dijieun ku Allah hirup teh lain di alam dunia wungkul. Malah dijelaskeun ku Kangjeng Nabi di dunia mah samentara sakedeung sakolebat. Kamari orok tuluy budak, tuluy pemuda, tuluy kolot, tuluy aki-aki, nini-nini nyampeurkeun kumaha akhirna maut. Naon ari maut? Nu tadi pindahna kahirupan urang tina kahirupan di alam dunia nu sakolebat ieu ka hiji alam antara dunia antara akhirat anu sok disebut alam barzah. Dianggeuskeun di dinya seluruh persoalan alam dunia nu teu anggeus di alam dunia. Kaum muslimin wal muslimat anu mulia, dina hiji waktos malaikat Jibril dongkap ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Teras malaikat Jibril dadawuh, "Ya Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyitun." Muhammad, mangga hirup anjeun sakarep ingsun, sakarep anjeun. Arek bener, arek salah, arek jujur, arek wadul, rek iman, rek kafir, rek ibadah, rek teu ibadah. Ngan sing emut, fa innaka mayyitun, saestuna anjeun bakal maut. Wa mal masita fa innaka majziyun bih. Muhammad, pek amal anjeun, pek pigawe ku anjeun, pagawean anu dikarepkeun ku anjeun. Rek alus, rek goreng, rek bener, rek salah, rek mulia, rek hina, ngan sing emut, fa innaka majziyun bi. Anjeun pasti meunang babales sesuai jeung amal anjeun. Wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufarikuh. Pika cinta, pika deudeuh, pika nyaah, naon wae anu dipi kahoyong ku anjeun. Rek cinta ka keluarga mangga, rek cinta ka tanah air thayyib, rek cinta kana dunya monggo, rek cinta kana harta, kana tahta, ka wanita mangga teh teuing. Ngan sing emut fa innaka mufarikuh, saestuna anjeun bakal ninggalkeun kana anu dipika cinta ku anjeun.
Hadirin kaum muslimin, di mana urang ngabahas masalah maut, artina urang ngabahas masalah gaib. Di mana urang ngabahas masalah gaib, artina urang ngabahas perkara-perkara anu di luar kemampuan penalaran nilai intelektual urang. Anu sanggup ngajawab jeung narima kana gaib lintang ti nilai-nilai keimanan urang ka Allah Subhanahu wa taala. Iman urang kana naon-naon wajib diimankeun ku urang. Kesempatan junjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngariung dipayuneun kafir-kafir Quraisy. Lajeng Nabi dadawuh saur Kangjeng Nabi, sabada urang maot bakal diudangkeun deui. Geus diudangkeun deui urang bakal dipenta pertanggungjawaban tina amal urang masing-masing. Kafir-kafir Quraisy dina waktu sarita ngadangu dawuhan Kangjeng Rasul tepi kaemprak kabehanana, ngejek, ngahina, ngabuli Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hampir kabehanana. Malah aya dua kafir Quraisy anu boga ngaran Ubay bin Ka'ab jeung Al-As bin Wa'il. Saeta mah duanana mantog ka imahna, tuluy nyokot pacul, tuluy ngagali kuburan. Geus digali eta kuburan, tulang-tulang anu aya di eta pakuburan dibarawa kuduanana uih deui ka Kangjeng Rasul, dipayuneun Kangjeng Rasul digubrageun eta tulang belulang. Tuluy maranehna nyarita ka Kangjeng Rasul, "Ya Muhammad, hei Muhammad, rek saha jelemana, rek saha zatna nu sanggup ngahudangkeun tulang-tulang anu model kieu?" Allah Subhanahu wa taala teu ngantep. Allah dadawuh dawuhanana diabadikeun dina Al-Qur'an. Dina surat Yasin asana, "Wa daraba lana masalan wa nasiya khalqah qala may yuhyil idhama wa yaramim qul yuhyiha alladhi ansha'a awwala marrah wa huwa bikulli syai'in alim." Dawa Allah maranehna nyieun contoh, maranehna nyieun perumpamaan ka kaula. Dawa Allah maranehna poho tina asal kajadianana, maranehna ngomong saha anu sanggup ngahudangkeun deui tulang-tulang anu geus hancur model kieu. Ucapkeun ku anjeun Muhammad, anu bakal ngahirupkeun nana deui eta tulang-tulang anu geus hancur model kitu taya kajaba iwati zat anu geus nyiptakeun dina kawitanana Allah Rabbul Alamin. Allah kana sakabeh perkara eta nu maha nguninga. Lamun seuk mah Allah anu nyiptakeun dina kawitanana, piraku Allah henteu sanggup ngabalikeun deui reproduksina kana perkara-perkara anu geus diciptakeunana. Dina surat Yasin asana teh kaum muslimin nu mulia ari manusia boga sikap manusia nu baheula nu ayeuna jeung nu rek datang, di mana manusia ngadenge keterangan anu nyangkut-nyangkut kana masalah gaib. Da manusia nu baheula nu ayeuna jeung nu rek datang teh sakurang-kurangna lamun diukur ku panalitian
kacamata Islam sakurang-kurangna dibagi 3 kelompok. Aya manusia-manusia nu percaya 100% percaya teh. Naon sabab manehna iman ka Allah, sabab manehna iman ka Rasulullah, sabab manehna iman kana naon-naon wajib iman ke. 100% percayana. Dicontohan di kokojoan ku Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Nu kadua mah ya jalma nu teu percaya. Dicontohan di kokojoan ku bebengok kafir Quraisy, Abu Jahal, Abu Lahab, jeung sajen-sajena kafir Quraisy. Nolak kita mah 100% nolaknya teh. Teu percaya teh 100%. Anu katilu mah aya golongan anu ragu. Na bener nu paeh bakal diudangkeun deui. Na bener di alam kubur aya panakonan. Si eta mamang ragu. Dicontohan di kokojoan baheula ku munafikin nu aya di Mekah, nu aya di Madinah. Nah, ieu nu paling kasiksa. Ku sabab manusia teu percaya atau ragu kana gaib, maka ngonang sikap hirup. Kumaha sikap hirupna? Tidak mau tahu urusan hirup sabada hirup di alam dunia. Kumaha kadituna? Usum ngaji manehna teh hayang ngaji. Jang naon kacape-cape ngaji, mending usaha supaya loba duit. Naudzubillah. Nepikeun ka si eta mah pan boga prinsip, waktu adalah uang. Usum salat, teu hayang salat, jang naon kacape-cape salat, mending bobogohan. Resep endah bermesra-mesraan dengan sang kekasih jeung buah hate. Usum zakat, si eta mah mung zakat, jang naon zakat. Kalebar-lebar make kudu zakat duit ladang cape, ladang hese ngarahna anggur dibikeunan ka batur, mending dihakan ku anak ku pamajikan. Usum haji, si eta mah teu hayangeun haji, jangan naon kacape-cape haji. Awak cape duit gede dikaluarkeunana. Mending piknik ka Bali, mawa ka Bogoh. Surga dunia bejana. Kan gitu cek si eta mah. Teu hayangeun nyaho urusan hirup, sabada hirup di alam dunia. Teu hayangeun nyaho urusan kubur. Teu hayangeun nyaho urusan akhirat. Anu penting mah bungah we jeung bahagia genah betah di alam dunia. Naudzubillah. Naon atuh nu diuruskeun anakku si eta? Dunia jeung babaturanana. Harta, tahta, jeung wanita. Lamun urusan dunia mah giatna teh luar biasa. Malahanan ku semangat, ku giat. Karena urusan dunia nepikeun kapohokan istirahat pan maraneh. Sabab sibuk teuing ku urusan dunia. Nepikeun ka hese molor-molor acan. Jebret we di kadatangan ku sifat koret, medit. Buntut kasiran teh. Nepikeun ka lebar di dahar ku sorangan we. Hirupna ukur sibuk ku urusan dunia. Jeung lingkaranana. Akhirna maranehna ninggalkeun di alam dunia. Kalawan kana langsaan anu luar biasa. Roh-roh maranehna sing jararit sing haraung sabab meunangkeun kasangsaraan anu luar biasa. Allah Subhanahu wa taala dadawuh di antawisna dawan Allah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anna sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allah yab'atsu man fil qubur. Dawu Allah Rabbul Alamin.
saestuna kiamah eta bakal datang daya deui kamangmangan jeung saestuna Allah yab'atsu man fil kubur bakal ngahudangkeun jalma-jalma di alam kubur. Kaum muslimin nu mulia, moal aya makhluk anu panghebat-hebatna, moal aya makhluk nu pangkasep-kasepna, moal aya makhluk anu panggeulis-geulisna dina dedeg pangadegna salianti urang makhluk nu boga ngaran manusia. Beli kaum muslimin teu percanten kana eta bahasa mangga-amengan piknik karagunan didinya mah sadaya sasatuan teh diwiwit nu alit tapi kanu gerde teh pan aya kabehanana didinya mah mangga bandingkeun akurkeun ku urang kira-kira kasep mana kira-kira geulis mana urang jeung nu aya di Ragunan. Pasti jawabanana kasep urang, pasti jawabanana geulis urang. Manusia makhluk Allah anu pang mulia-muliana, manusia makhluk Allah nu pang hebat-hebatna. Diwiwit susunan biologis dugikeun ka susunan kemampuan berpikir. Susunan biologis manusia, masya Allah, tabarakallah, didamel ku Allah sosa jeung paninggalna dipayun deui duanana. Coba bayangkeun kumaha lamun soca nu hiji dipayun hiji dipengker juga kumanya rupana jeung jigana moal pati payu kacamata dipaparin cepil jeung pangdanguna digigir deui. Coba pami di luhur kebanjiran jigana dipaparinan irung jeung pangambungna dipayun deui. Handapun soca liangna ka handap. Coba lamun ka luhur liangna atuh ripu sumujan kudu mamawa payung. Dipaparin lisan jeung pangucapna, dipaparin panangan sareng gerakna, dipaparin sampean sareng usikna, dipaparin patuangan, dipaparinan lahir batin, masya Allah tabarakallah. Dawa Allah Rabbul Alamin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tetela teman-teman geus nyiptakeun kaula ka manusia dina pang alus-alusna takwim. Dedeg pangadeg utamana di manusia aya dua unsur anu luar biasa. Aya unsur jasmani, aya unsur rohani. Unsur jasmani, unsur jasad urang. Potongan jasad urang, potongan jasad pribados, potongan jasad wargi-wargi sadayana nu aya di payunan pribados, aya unsur jasad. Anu sok robah teh mimiti bubrag gaya alam dunia orok. Naik deui jadi barudak leutik. Naik deui jadi para pamuda pamudi anu lincah teh anu kasep teh anu geulis teh. Naik deui jadi kolot. Lamun panjang umur naik deui jadi aki-aki, jadi nini-nini. Unsur jasad sok robah ti orok ka barudak, ti barudak ka pemuda, ti pemuda ka kolot, ti kolot ka aki-aki, ka nini-nini. Nah make robah da materi bentukna. Nu kadua nu aya di urang teh unsur rohani. Malah jasad moal aya gunana di mana rohani indit. Sami duanana butuh katuangan, butuh leuteun jasad urang, butuh tuangeun, butuh leuteun. 4 sehat 5 sempurna.
Rohani ge kitu butuh tuangan, butuh leuteun. Ngaji teh teh kadaharan rohani. Salat teh teh katuangan rohani. Dikir teh teh katuangan rohani. Teu diparaban we, baik jasad, baik roh. Gering duanana. Di mana geus gering pan mamis ge jadi pahit. Anu ngeunah ge jadi haseup, dabungan gering. Pantasnya urang usum salat teu genah salat pada ceuk Kangjeng Nabi mah salat teh genahna ka bina-bina. Naon sabab mungkin wae rohani urang nu gering. Ngaji Quran 5 menit asal 5 jam. Padahal dawuh Kangjeng Nabi mah moal aya nu pangeunah-ngeunahna lintang ti taqarrub ka Allah. Di antawis taqarrub ka Allah anu utama di antawisna qiraatul Quran, maca Al-Quran. Ari dibacakeun ku urang Al-Quran beuteung ngeunah. Nah hanya make kitu mungkin wae rohani urang nu gering. Jasad di mana geus gering nu ngeunah jadi teu ngeunah, nu amis jadi pahit, nu biasa jadi hasem. Rohani ge kitu, salat ngeunah, zakat, raos, puasa, pedona luar biasa, pomo haji mah. Eta mah ibadah harta, ibadah awak, ibadah hate, kumpul di dinya kabehanana. Ari dirasakeun ku urang ini ka ditu betah-betah ka bina-bina. Lain salah hajina tapi rohani urangna anu mungkin keur gering. Sabab di mana keur gering mah ceuk tadi nu amis jadi pahit, anu ngeunah jadi teu ngeunah, malah anu biasa ge jadi haseup. Kaum muslimin wal muslimat anu mulia, ari jasad ka ditu jeung ka dieu kumaha roh. Di mana aya nu ngajabian, urang beut amek. Di mana aya nu muji, urang beut bungah. Urang butuh dahareun, jang urang jang anak jang pamajikan urang daregdeg gawetan, daregdeg gakulon, buntang banting. Ti isuk-isuk nepikeun ka peuting. Buntang banting rek neangan duit, hayang bisa maraban anak, hayang bisa maraban pamajikan. Bongan boga kahayang, nah make boga kahayang, bongan boga jasad, nah jasad make boga kahayang, bongan aya roh. Leos we ini teh roh teh ti urang leos. Geus beak jatahna. Wallah digentra. Kaluar maneh tina jasad si anu. Ayeuna maneh rek dijogrogkeun di hareupeun kami. Maneh rek ditanya, rek dipenta ku kami pertanggungjawaban maneh sawaktu maneh cicing dina jasad si anu. Leos we roh. Reker jager, reker gering, reker cicing di imah, reker nyanyabaan. Jatah beak mah leos we. Pantesa gedik baraya urang. Keur ulin, keur nyupiran dina mobil. Nyuh dina setir mobil, pan teu udang deui. Tatangga urang cakakak keur susurian, keur garapleh, keplek. Ngabantingkeun kartu gapleh, geus ngabantingkeun kartu gapleh ngalehek diudangkeun ku babaturanna, pan teu udang deui. Geus buku anu pasea mah nu gering, nu ripuh. Eta mah meujeul pisan. Ieu nu keur cager, nu keur sehat. Jasad urang jadi mayit. Manawi hakikatna mah teh pisahna roh urang tina jasad urang. Kaum muslimin pernahnya penginten ninggal mayit. Saca masih aya tapi tos teu sanggup ningali. Cepil aya tapi tos teu mampu ngadangu. Lamei aya tapi tos teu sanggup nyarios. Malah pean jebrag baribadah ge aya. Panangan aya tapi tos teu mampu gerak. Naon sabab? Sabab roh geus ninggalkeun eta jasad. Roh geus digeroan ku Allah Rabbul Alamin. Anu sok disebut maut. Kaum muslimin wal muslimat anu mulia ku jalaran eta pisan junjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngawanti-wanti kasadayana
Saur Kangjeng Nabi aksiru min zikri hadimil ladat. Lobakeun ku raranjeun nginget-nginget dina perkara nu sok ngancurkeun pirang-pirang kaenakan. Hadimil ladat, perkara-perkara anu mata ngarubuhkeun kana pirang-pirang kanikmatan. Maut seueurkeun ngemut-ngemut maut. Nama ke kudu seueur di peemut eta maut. Masya Allah tabarakallah. Dauning sadayana. Maut ngarupakeun kapastian. Rek di mana wae, rek kumaha wae. Di mana tos waktuna maut, pasti eta maut bakal nyampeurkeun ka urang. Kadang urang nuju sehat, maut nyampeurkeun jadi maut. Kadang nuju pelesiran dina mobil kepluk teu gugah deui. Kadang nuju bobo, bobona tuluy bobo teu gugah deui. Kadang nuju bobogohan lagi merayu sang pacar, lagi menyanyikan tentang lagu-lagu cinta, maut nyampeurkeun kepluk maut. Di mana jatah ti Allah parantos seek pasti maut. Kumaha wae carana Allah anu parantos nangtoskeunana. Urang sadayana ayeuna simkuring sareng wargi-wargi sadayana ieu sadayana calon unggul, calon dewan Cantangtu, calon lurah teu jadi-jadi, calon anu beunghar teu nyampeurkeun wae. Anu jelas sadayana ge calon jenazah, calon mayit. Kusabab eta pisan sing hati-hati, tong gagabah, sing waspada, seueurkeun ngemut-ngemut maut. Beh teu poho, beh teu kabongohan. Mohon saur ibu jeung cek bapak abdi bade seueur, bade nyeueurkeun ngemut-ngemut maut. Mun anu jadi masalah hesena ajengan kabina-bina geuning. Hese rek nginget-nginget kana maut teh, kana duit we teu daek poho teh. Kumaha jawabanana? Atukan tenan. Dabongan ibu matara nuang resepna jeung bapak jeung simpuri. Nah ya resep kitu ajengan supaya ya abdi emut kana maut lain aya gariak. Naon diantawisna? Tah diantawisna. Saur Kangjeng Nabi di mana anjeun boga tatangga, boga baraya. Gaduh wargi anu nuju teu damang tempo ku anjeun. Malah masyaallah tabarakallah. Ganjaranna teh badagna teh luar biasa. Bejana cek Kangjeng Nabi nempo nu gering kautamanana leuwih utama tinimbang midamel salat sunat 1000 rakaat. Tempo nu teu damang. Malah nampona teh lahir batin. Emutanana teu eureun. Diajar tapakur. Cek urang. Kamari geuning baraya teh masih kana jagjag. Malah ngobrol bari seserian sempel kapi guyon. Ayeuna mah namru repot. Ngap we. Ngaluarkeun renghapan jeung ngabuskeun renghapan bisa gitu beratna. Buat teuing isuk mah urang anu bakal gering model kieu. Cek urang, cek ibu, cek bapak, cek simkuring. Tuluy sampeurkeun jalma nu maot. Terus sampeurkeun jalma nu teu damang teh asongan ku bahasa nu sae. Bahasa nu indah anu jadi support sugan we eta nu gering cager deui can waktuna maot. Boga duit bere duit bisa ngadoa barolo bijieulkeun doa badagna luar biasa.
ngan kate deui ulah jujur teuing di mana nempo anu gering mah kunaon mah but namru kumaha jawab nu gering manawi aden abdi teh kaserang penyawat jantung dijawab deui ku urang jantung bahaya mata jantung kamari ge wargi abdi baraya abdi kadongkapan penyakit jantung ayeuna teh geus mau tahu lah ulah jujur model kitu bisa pae ngadadak atuh nu gering sok gadu artos pasikeun artos bisa ngadoa bacakeun doa sing ikhlas karena Allah resep eta teh supaya urang emut yen urang ge bakal maot yen urang ge bakal gering teh kembang urang bakal maot nu kadua di antara resep anu jadi sabab supaya urang loba eling loba inget seueur emut kana maot di mana nu gering dugikeun ka ngantunkeunana ieu lam dunya tempo ku urang geuwat tong hararese tong kudu ditegor ku baraya jeung ku tatangga sambeurkeun barolokeun doa tingali ku urang kalawan paningali lahir paningali batin eta nu maot panon aya tapi geus teu ningali cepil aya tapi tos teu ngadangu pangamung aya tapi tos teu ngangse pean aya tapi tos teu sangeupeun ngalengka panangan aya entong boro-boro ngagebu usik ge geus teu bisaeun geuning kamari ngobrol cikene basa ditempo ayeuna mah geuning geus ngajolopo geus maot teh Gusti buat teuing abdi ge isuk pageto model kieu ceuk urang kumaha kadituna lain wungkul inget kana maot tapi bahamna bakal ngageter ngaluarkeun istighfar astagfirullahaladzim wa atubu ilaih ceuk urang panonna cari nakdak sadar dirina yen dirina ge nyang hareupeun maot da di dinya kene kudu jebleh jalma lamun ngarti kana hargana gering kana hargana maot nu maot di mandian ditempo ku urang ku lahir jeung ku batin urang jelema sakitu kasepna dedeg sampe rupa hade sakitu jangkung badagna geuning ngajolopong ku batur dihudangkeun hudang ku batur digigirkeun nyangigir jigana entong boro-boro disagigirkeun ka katuhu ka kenca dalah diciduhan geda moal amek dicurcurkeun eta cai abus kana liang irungna bijil tina liang bujurna masyaallah tabarakallah nu sakituna kasep tadina kasep nu sakitu tadina geulis geuning eueuh nanaonan ukur rek kumaha nyang harupan pertanyaan ti Allah pikeun mempertanggungjawabkeunana keur waktu di aya di alam dunia nu maot di salatan urang ngilu nyolatan bari ningali lahir jeung batinna poe ayeuna baraya urang di salatan boa teuing isuk mah urang nu di salatan nu maot di kapanan ceurik di dinya teh itu si ibi itu si ece itu si akang itu si bos geuning eueuh nanaonan ngajolopo di kapanan di kapasan buat teuing urang isuk atawa pageto di kapanan cerak model kieu nu maot diantarkeun ka pakuburan ngilu nganterkeun jenazah ngiluna lahir jeung batinna ngemut lahir ngemut batin poe ayeuna baraya urang diantarkeun ka pakuburan boa teuing isuk jaganing geto urang nu diantarkeun ku baraya urang ngegeleter lisanna cari nakdak rocana hatena kebok ku rasa kaduhung borolo janji di hadapan Allah Gusti abdi teu terang boa iraha abdi boa isuk boa geto
wallahu a'lam. Duka sabulan deui, duka 2 bulan deui, duka satahun, duka 2 tahun, rahasia Gusti jeung Gusti moal maparin uninga ka jisim abdi anu jelas ciri-ciri alamah-alamah ti Gusti tos seueur di jisim abdi. Keur ngora mah geuning abdi teh jag-jag, rambut sakitu hideungna, panangan sakitu bersihna, pean sakitu raosna, Gusti dilengkahkeun ayeuna mah geus nungtutan, buuk jadi 2 rupa. Ningali kana bacaeun Gusti lamun teu dibantuan ku kacamata mah syariatna teu bisa nempo abdi teh. Dadanguan abdi mun baheula mah sakitu eces bentesna ayeuna mah Gusti butru nyem geuning. Pean abdi ngeuna betah Gusti dianggo main bola ge baheula mah. Lolompatan sajam 2 jam teu karaos Gusti. Ayeuna mah angkat ka masjid bari nanyak samea teu ngap-ngapan Gusti geus kolot abdi teh. Ya Allah ya Rob, abdi teu uninga iraha abdi rek dipanggil ku Gusti. Abdi janji ka Gusti rek ngagunakeun hirup abdi anu abdi teu terang, sapanjang abdi hirup rek dianggo migawe pagawean anu cocok saur parentah Gusti. Janji batin ge ka Allah. Kafa bil mauti wa'ido, cukup pisan ku ayana nu maut jadi papatah jeung urang. Malah Kangjeng Nabi dadawuh, taraktu fikum nasihatain, kami geus ninggalkeun kararanjeun kana 2 penasehat, nu kahiji nu pinter pidato, nu kadua nu pego. Para sahabat tumaros, ya Rasul, saha nu pinter pidato? Kitab suci Al-Qur'anul Karim. Naon Gusti penasehat nu pego? Al-maut, maut. Hadirin kaum muslimin anu mulia, pamudah-mudahan urang sing kalebet direng-rengan jalma anu nginingkeun pertulungan Allah, disalamatkeun ku Allah, dibagjakeun ku Allah, urang ninggalkeun di alam dunia, ngalangkungan roh ninggalkeun jasad urang. Pamudah-mudahan urang ngajeritkeun Maha Suci, pamudah-mudahan ngantunkeun nama urang sing biasa ngantunkeun anu husnul khatimah. Tapi pamudah-mudahan bisa yusua urang anu urang teu terang duka iraha wallahu a'lam biasa digunakeun ku urang sasae-saena. Akhirna urang sopan lahir, sopan batin, urang salamet dunia, salamet jaga di alam akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Imam Syauqi parantos dadawuh ngalangkungan syairna, tajawad bit taqwa fa innaka la tadri idahannal lailu hal ta'isu ilal fajri kamin sahihin mata min ghairi illatin wa kam min alilin asyahina min ad-dahri. Persiapkan dirimu dengan takwa, sebab kamu tidak tahu apabila malam datang kamu apa masih bisa hidup nyampe besok. Berapa banyak orang sehat mati gak pakai sakit lagi, dan berapa banyak yang sudah sakit-sakitan belum mati-mati juga. Uraian pribados dina ieu kasembetan cekap sakitu anu raresna ti Allah sinarang ti Rasulna nu lepatna tina kabodohan wae pribados pamudah-mudahan kenging pangampura Allah Rabbul Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.